bener eta aki-aki teh si Bagong goblok. Tapi kana wates aing di pelakan cau teu boga cedol aki-aki Bagong teh nya kunaon si anjing teh nya. Rupa-rupa aing mah najis aing mah deukeut ngabondong kitu patut teh aing mah. Goblok teh aing wates aing teh ka di pelakan cau goblok teh ku aing dicacang ku aing geus sia. Wates anjing ieu aing dipikeun ka aduh ieu wates aduh dican pelakan cau teu boga pikiran aki-aki tapi ngarang geus ngahajikeun tapi hirup kalakuan kawas leuwih-leuwih ti Bagong teh tah wates aing ieu aduh kumaha nya ieu wates naon deui ini dong wates aing nyawa cau nah beunang goblok teh paling sabeurkeun adinya deuk naonnya jelema rupa-rupa teh cau tadi cowok kitu dirusakna deuk kumaha beuna cowok teh goblok teh nah sia cowok teh kunaon eta cowok di cowok wae bah da abah mah cing teh benang mata urang mah bah loream deukeut jeung abah teh ngebon teh pan cowok aing eta mah sia teh dirusak kitu wates bah wates kebun urang ieu teh wates bah lain cowok aing pokona mah sia teh nah sia teh berkumpul teh cowok aing eta teh aya wadi ala bejaan mah nya itu kebon urangnya tah teh wates dihaja ku urang dari pelakan cau lain nu abah cau mah cau aing lain cau aing eta mah sia lain nu abah nu urang cau teh mah wates aing mah anjing wates ya anjing sia teh naha ayo di atau aing di aku wae wates anjing wates aing Bagong tah itu wates aing tah wates kita wates aing goblok tah ieu teh wates aing piraku ku aing kudu dicacat goblok sia setan sia nah ruksak sia cacat ku aing mantap